Bismillahirrahmanirrahim. Wal imamu jeung ari imam. Huwa tegesna al imam. Eta alladzi jalma. Silah alladzi yuktada anu dianutan. Naon bihi kalawan alladzi. Iktida fi aqwalihi. Dina pirang-pirang ucapan alladzi. Wa zaidun jeung ari zaid. Eta huwa ari zaid. Eta Zaid bin Thabitin. Zaid bin Thabit. Rodiya muga tinggal bendu. Saha Allahu Gusti Allah. Ridho anhu ti Zaidin. Sifatna Thabitin. Ibnid Dohaki. Anu jadi anak lalakina Ad-Dohak. Sifatna Ad-Dohaki. Ibni Sa'idin. Anu jadi anak lalakina Sa'id. Sifatna Sa'idin. Ibni Kharijata. Anu jadi anak lalakina Kharijah. Sifatna Zaidun. As-Sohabiyu. Anu bangsa Sohabah. Sifatna Zaid al-Ansoriyu. Tur anu bangsa Ansor. Tingkahna Zaid. Mimbanin Najjari. Bari anu tetep sajaid. Sawareh ti turunan An-Najjar. Tingkahna Zaid. Min akabiri ulama is-sohabati. Tur bari anu tetep sajaid. Sawareh ti pirang-pirang pangagungna. Garis miring tokohna. Pirang-pirang alim di sohabah. Rodiya muga tinggal bendu. Saha Allahu Gusti Allah. Ridho anhum ti as-sohabah. Wal farodiyu jeung ari makna al-farodi. Eta al-alimu jalma anu nyaho. Ilmu bil faraidi kalawan ilmu faraid. Wal gorodu jeung ari makna gorod. Eta al-qasdu seja. Ai wa nas'alu. Tegasna jeung nyuhunkeun sakaula. Allaha ka Allah. Subhanahu ngamahasucikeun sakaula. Kalawan ngamahasucikeun ka Allah. Wa ta'ala jeung maha luhur saha Allah. Jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Al-i'anata kana dipaparin pangawasa. Kalawan dipaparinan pangawasa anu disarupakeun kalawan dipaparinan pitulung. I'anah fima dina perkara. Silah nama qasodna anu geus neja sakaula hu kana ma. Tingkahna ma minal idhari. Bari anu tetep naon ma nyaeta mertelakeun. Wal kasfi jeung ngabuka. Kasfu an madhabil imami. Tina ngeunaan madhab al-imam. Zaidin tegesna Zaid bin Thabit. Radhiyallahu ta'ala anhu. Warda jeung muga ngajadikeun ridho saha Allah hu ka Zaid. Soal li annaha karana sanyana eling-eling
za ieu ma qasodnahu eta min ahammil qasdi tetep sawareh ti anu pangpenting-pentingna tina pasejaan. Fa innahu karana sayaktosna kalakuan jeung tingkah eta la yukhibu moal gagal saha manjalma silah naman saala anu geus menta sahaman hu ka Allah. Qala ngadawuh saha Allah ta'ala maha luhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Surah An-Nisa ayat 32 was'alullaha min fadlihi kana was'alullaha min fadlihi. Was'alu jeung kudu menta saha aranjeun kabeh Allah ka Allah sual min fadlihi tina sawareh karunia Allah. Qala farantos ngadawuh saha ba'dul ulama'i sawareh ti pirang-pirang jalma alim lam ya'mur kana lapad lam ya'mur ila akhirih. Lam ya'mur teu pati-pati nitah saha Allahu Gusti Allah amru bil mas'alati kalawan menta illa liyu'tiya angin karana yen bakal maparin saha Allah.